diantepkeun bae lah eta mah nya mah keur kalimpudan ku hawa nafsuna KGR. Balik deui ka Al-Qur'an. Ula-ulana naon aya dua kiai. Geus minta hampura ka kula. Duh kamari mah cenah kula make hawa nafsu bae kiai cenah ngadenge kiai teh greget bae tapi barang kula kuari mah cenah ieu ngadenge kiai teh ngeunah malah itu saralah teh. Ayeuna saya dua anu careurik. Geus dua-duaan tah. Cenah kuari mah geus lah kumaha kiai bae cenah. Ya atuh lain kumaha kiai. Salamat tetep bae salahkeun teh cenah kamari mah kudu greget cenah ka kiai teh. Masana ka kula ngebentoan bae. Kula ditanya, ya teh keur ieu teh nu mantak kitu kunaon sok dibere ku wali kota cenah teh. Aju kuari mah, wali teu dibere entek greget. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah kuari ieu masih kene bisa ngadengikeun Al-Qur'anul. Batur mah kuari minggu terakhir dipake euyak-euyakan. Pakai ke puncak, pakai ke Bali, ke Singapura, ke Eropa, di deketannya ke Karangbolo. Urang mah alhamdulillah pakai ngadengikeun kalamul. Cak jamaah teh buai gendek geus lohor. Aduh, batalkeun ulah kikituan, batal. Aya ya sebenarnya menunduk. Ya, aya jasa pokoknya. Belah mana kiai, belah katuhun kula di anaknya. Siap-siap deh. Insyaallah. Lain sambarangan ya urang ngadengikeun Al-Qur'an teh lamun lain ditarik ku Gusti Allah moal bisa. Allah ngadamel Al-Qur'an simpen heula di Lauhil Mahfuz. Ieu ngaranna kalam lafzi. Nu bakal diturunkeun sesuai jeung kebutuhanana selama 23 tahun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai kalam nafsina mah eueuh hurufa, eueuh suara, eueuh mad, eueuh qasr, eueuh ikhfa, eueuh gunna, eueuh idgham, eueuh iqlab, eueuh izhar. Jeung eueuh mimitina, eueuh tungtungna kalam Allah nafsina. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawa. Hari ieu mah kalamullah lafzi. Aya makharijul huruf abatasa jaha halaman terus abajadun sama abatasa jaha terus jaga kasobot aya gitu non kolkola jadi aya ikhfa aya izhar diatur takos ieu kalamullah lafzi sebab Kangjeng Nabi orang Arab geus inna anzalnahu Qur'anan Arabi Arab ya Arab entak sahadu cinta ka Arab dakhalal jannah masyaallah entak kula mah lamun anu geulis urang Arab kasempaing asoda ka jeung gua mah ge cinta ka orang Eropa ke Amerika Arab cak Kangjeng Nabi sebab pula dilahirkan di Arab sahanu cinta ke Arab surga kitu bae kulana orang Arab diutus da kula di Arab maotna kula di Arab cak Kangjeng Nabi cintakeun ka orang Arab sakitu bae lamun urang greget ka Arab tah aya naon di hate urang aya naon di parai jeung urang Prancis ku resep-resep teh Yahudi. Nah, berarti awas. Nah, ini negara orang pun resepna kadinya. Ka Kulon. Ka Kendal kadinya Kulon betul. Kalamullah lazi tetap tebenang disebutkan ieu Quran teh hadis sing ade. Qadim bae. Imam Syafi'i mah datang ka diseret. Kita ngucapkan Quran kalamullah lafzi ieu hadis sebab ieu mah ngisa. Nangita hadis gitu. Tetap cek Imam Syafi'i qadim.
Seret Imam Syafi'i di penjara. Imam Syafi'i di penjara teh titah nyebutkeun Quran hadis mbungeun qadim. Ku hari malam Bandung ceramah. Sepira Quran ini mah dapat nyitak di Bandung ya kan lempar itu kagak apa-apa ya. Eta ieu sing hade ye ku hari roba jasa nu kari itu masa kukula dia omongkeun ge ye ku hari geus muncul di Cikupa aya. Bojong aya nu ngomong kitu. Nu teu wani ngomong teh ngan di pasar Kemis doang. Teu daekeun sieunun nya di pasar Kemis mah aya jawara. Anu kumisan. Ngomong naon sih cabok sok aing. Eta hebat orang pasar Kemis kok gitu. Tapi asal bere duit deh aja terus. Sarua kabeh. Bere. Hebat berwa ngabelaan nyebutkeun Quran qadim Imam Syafi'i di penjara Imam Syafi'i. Dan naon sih daripada aing nyasarkeun umat deui, nyasarkeun bolun mudilun. Kajeun aing mah. Jadi tumbal cek Imam Syafi'i. Di akhirat bae aing salam. Guari bente, guari batu. Oh, tak ieu teh loba nu ceramah. Ieu buatan Bandung satira Al-Ma'arif, cek anak kudus. Sesuai dengan keinginan kertas dan juga bagaimana. Iya dapat nyitak berarti dia baru cek kana teh. Asar teu sak teu ngaji mah kos kitu teh teu mondok teh kos kitu teh. Balukar teu mondok teh kos kitu teh. Mun ngomong jeung aing cabok ya. Mondok eta kos itu nu mondok mah moal wanieun ngomong kos itu tah eta sakola teh kos itu hasilna. Nah hadis-hadis ke Al-Qur'an ieu teh ya tafsiran kalam nafsi Allah. Allah teh ya kalamna disebut kalam nafsi eueuh suaraan, eueuh lapadan, eueuh gunahan, eueuh mimitina, eueuh tungtungna sebab Allah mah wujud kidam baqam mukhalafalil hawadis. Dia sebuah ayat nu nyaho ka kalamullah anu nafsina. Lamun nyaho ka kalamullah nu nafsina parae kabehan pae. Pae Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah. Ikhlana alaika ya Musa. Copotkeun dua tarumpaan je hai Musa, mana dek menghadap ka aing. Ulah make sendal. Mantap urang geus salat caroplok sendal. Dek ka majelis dari caroplok. Sanajan aya nu dasuhun ka plastik geus leungit. Sabar. Ya, coplok ikhlana alaika. Keluarkan. Coba copot dua Kanjeng Nabi Musa. Sebab innaka bil wadil muqaddas itu anjeun teh di tempat anu bersih. Menghadap ka kaula cek Gusti Allah. Saya teh sabada puasa heula 40 poe. Mentak di Cisoka mah dikembangkeun puasa 40 poe. Nurutan Kanjeng Nabi Musa. Hayang pelet puasa 40 poe. Jadi jurusanana nya nama pelet. 40 poe teh tak pelet, teu ku golok, tembak, eta. Ku pelor cukup. Tak pelor sampai dah karurang ge. Urang Cisoka kan. Bersih 40 poe teh. Malah begitu 40 poe dek menghadap nyiwak ke 8 Kanjeng Nabi Musa. Nyiwakna jam 4:39 nyiwak. Kau 40 poe teh ba'da zuhur nyiwak. Kita diulangi deui pan puasa. Kita diulangi deui ulah nyiwak lantaran cak malaikat seseungitna eueuh. Cak malaikat teh iko Kanjeng Nabi Musa nu kamari mah kaambeu ka masjid jeung magrib. Wah ieu Kanjeng Nabi Musa teh teu kaambeu. Orenganan nyiwak teu beunang nyiwak tan mantak ge seseungitan babauan keur puasa eta teh kaambeuna ku urang mah bau kadal. Tapi ku malaikat mah seungit teh orenganan. Masyaallah. Tapi urang ngajakeun penting ngadahar jengkol aja teu nyikat. Aju ka babaturan tah. Teu nyikat aja. Bisa gelut ke bulan puasa goblok sia. Itu seungit cak malaikat pan aing mah lain malaikat. Aing mah sarojeng sia. Nyata ieu Kanjeng Nabi Musa diulangi ulah, mantap kurangnya makruh nyiwak teh ulah. Namun di bawah jam 10 teh naon di atas jam 10 geus ulah nyiwak-nyiwak. Ieu teh berarti luar biasa mempengaruhi. Mendak ulah dina tafsir Munir diceritakeun Kanjeng Nabi Musa kita ngulangi deui puasa. Ulangi deui.
Beres kaambeun deui ku malaikat. Seungit cenah tukang puasa teh seungit ku malaikat kaambeun mantap malaikat daratan. Seungit kaambeun. Babauan anu cek seseungitan nu cek urang bau cek malaikat nu seungit. Urang mun ngaji Quran teh kaambeun ku malaikat teh kaambeun. Ieu teh sungut urang teh ceuli urang kabeh awak urang ku malaikat teh kaambeun urang sering maca Quran teh seungit. Seungit. Ayo mantap kieu kuari ku malaikat mau baca sadeu ieu teh. Bab urang teh keur ngadengekeun pan anu maca jeung ngadengekeun teh sarua Quran mah nu maca jeung nu ngadengekeun sarua mantap lamun urang bisa maca ke bulan puasa mun teu bisa maca ngadengekeun tad gade urang jadi bos ya tadi ya naon bos jeung tadi dinya jeung mah Quran teh mawa kula mah emang hobi maca Quran tah lain dibayar teh sajuta aing ngadengekeun mantep Pak Anda. Bos menang ganjaran, Ustaz kabeli BHS, mantep. Eta kos kitu teh lain lalawara tah. Eta kos kitu teh urang pajar lalagaan. Masya Allah, eta teh faedahna luar biasa. Gede jasa. Baca. Ngan teu menang salah ini dibayar gitu macam-macam. Salah doraka sia. Oh. Ngan teu menang kieu doang, coba cara muamarkeun. Atau yang teu bisa cara muamar mah. Teu bisa mah cokot deui ku aing 900 atuh. Insyaallah tuh eta kok kitu teh lain lalagan. Gede ganjaran ayangnya degeun. Daripada recok mah kurang maca itu maca. Ganjaran menuju ganjaran akur. Ya marada bagus suarana jeung makrojna aing resep ngadengekeun sia suara kieu ngadengekeun. Ngan kang ngeunahanana beda. Anu ngadengekeun jeung anu maca anu ngadengekeun mah teu bisa bari nundut tah. Anu maca mah bisa. Eta kaleuwih anu ngadengekeun teh kitu. Tah sakitu tah kanjeng Nabi Musa menghadap ke Gusti Allah di Gunung Tursina. Masya Allah. Kharasaiko. Kakilan kanjeng Nabi Musa. Pingsan. Ngejungkel kanjeng Nabi Musa. Falamma tajalla rabbahu kharasaiko. Barang tajali kanjeng Nabi Musa. Yung pangeran. Ngadengekeun kalam Allah nu nafsina. Kharasaiko. Oke bakal kepanggih di hari. Bakal kapan kita dongeng eta teh dihareup falamma tajalla. Nah engke ye. Asa nu karolot Pak, asana ye. Aduh, cak kolot aing kabagian tah moal. Tah, ngajuke we kanjeng Nabi Musa. Masyaallah teu kuat kanjeng Nabi Musa. Eta sagede kanjeng Nabi Musa nu diangkat jadi rasul, kemudian puasa heula. Puasa heula teu kuateun ngadenge kalam Allah nu nafsina. Beres balik kanjeng Nabi Musa teu bisa nyaritakeun tah lain ku carita lantaran tama kadengena sabulu-bulu kulit ngadengekeun sabulu-bulu ngadenge sajaritakeun ala kanjeng Nabi Musa ge dan dijabarkeun ku bahasa kanjeng Nabi Musa muka lamajeng Allah di bahasa Arabkeun. Ditanya tak kanjeng Nabi Musa teh ku Gusti Allah wa ma tilka biyaminika ya Musa naon aya di leungeun anjeun he Musa eta penjabaran kanjeng Nabi Musa. Oh iya asoy ieu mah tungket atawakkau biha wa auzu biha gharami wa auzu biha atawakkau biha wa auzu biha gharami wa fiha ma'aribu ukhra. Nah cerektek mah eta kanjeng Nabi Musa teh ditanya ku Gusti Allah naon aya di leungeun anjeun ngajawabna sadeupa. Kurang sih eta Musa dijawabnya saeutik pertanyaanna saeutik tapi jawabannya loba amat. Nah, ngobrol jeung Gusti Allah teh. Padahal cukup naon nu aya di leungeun anjeun Musa? Ieu tungken. Cukup sakitu, ieu mah lain. Dia asal atawa kaubiha wa asbiha wa fiha ma'aribu ukhra. Panjang amat. Udah. Ngobrol jeung Gusti. Atuh urang boro-boro jeung Allah sama nu bogana jeung bebene urang nikmat. Ngobrol lagi lagi kau gosok nyarekan hati tapi cenah tubuh kekaruna naon ge ditanyakeun sumur pareu ge ditanya kungena sieuna da eta
Ieu keur carita kalam nafsi. Urang we urang leuleutikannana. Urang leuleutikannana ka masjid. Dibuka sendal urang. Eta saha nu dita? Gusti Allah, kalam nafsi Allah. Iqra ma'alaika. Buka dua sendal anjeun. Dibuka ku urang. Nu dita kalam Allah. Mimitina tungtuna mun cara cai mah ngocor bae. Ngan urang teh manggihna iraha dibukakeun hijabna. Lain Allah aya di Gunung Tursina aja Allah manteu ngabogaan tempat teu kakurung ku zaman. Ngan Kanjeng Nabi Musa dibukakeun hijabna di dinya. Allah mah teu boga tempat teu boga zaman. Urang kuari mun dibukakeun hijab di dieu teh disandeul ka kudrat iradat Allah. Sifat ma'ani. Kan sifat ayat sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah. Tah eta urang mun ngaji tauhid teh mun kadinya. Cak nu sakola jaing mah teu ngaji, tang koraksi si sia ngaji atuh goblok. Tah kos kitu tah. Ngaji tah. Ulah datang ka paes can nyaho kos kitu asa. Naon sifat nafsiyah sabaraha, naon sifat salabiyah sabaraha, naon sifat ma'ani sabaraha, naon sifat maknawiyah, naon bedana tah. Pan kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam eta mah sifat ma'ani. Ta eta teh apa bisa laukus mal hijab. Lamun urang dibukakeun hijab bakal neuleut kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam Allah. Tuh jadi kalam Allah catat Kanjeng Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Mukalama jeung ngan teu bisa nyaritakeun keindahanana. Ngan dijabarkeun ku bahasa Kanjeng Nabi bae. Urang sok deuk ka masjid. Eta kalam Allah datang ka urang. Buka sendal. Buka ke urang sendal. Nu teh kalam Allah kan karasa ka jero hate. Teu pantes amat ka masjid make sendal. Kalam Allah tak datang ka urang. Tah. Ngan sakitu udah bae ka urang mah. Sakitu na bae. Nah, ieu tah bari kalam lafzi keur dibacakeun. Aya hurufna deui salah bae hurufna doraka urang. Kudu pas makharijul hurufna. Mantap kudu belajar Al-Qur'an. Kalamullah lafzi tetep bae urang nyebutna kalamullah qadim. Quran qadim besi. Sebab kuari aya nu ceramah sababaraha kiai ustaz nu sakolahan kosar itu ngomongkeun ieu mah hadis baru dapat nyetak. Kalamullah yang kodimnya mah yang tidak ada huruf, tidak ada yang tahu. Jadi dengan ini mah baru deh artinya hadis. Pula tetep orang menyebutkan Al-Qur'an kalamullah kodim. Mentek temenang jadi cekel mun teu boga wudu. Lamun ku urang diteuneun di handap atuh urang nadoraka ieu Qur'an disusunkeun di handap ulah adab. Dibacana ku urang ieu Qur'an teu tebog urang boga junub doraka. Dan lain padahal mana ngitak hanya tapi tetap kalamullah qadim. Nah, dapat ieu ge keras kalamullah qadim ge. Lamun kurang-kurang amat teu kuat ngadenge Quran teh. Haji bayar. Nah, matak nu dilaluan mah geus kaler kitu bari. Nya kaler kitu. Neuleuan jembae. Boga janji di Karang Bolong. Minggu akhir belum tendak lain hayu udah nggak beres awak menghadapi bulan puasa istighfaran mata seli kade silaturahmi orang ka guru ka indung ka bapak supaya orang tentrem ngalaksanakeun puasa tenang ngalaksanakeun tarawih. Tuh urang jeung pamajikan jeung anak urang ngalimpuh. Kurang teh ieu nya, bari ngajarek puasa ieu, ye salila bulan puasa teh 10 juta cukup. Cek pamajikan ieu jang naon ieu mah jang dahar doang sakeluarga. Jang nulis lop lain doy. Lain doy. Mana jang nulis lop tah ieu jang nulis lop, jang nulis utang, jeung gitu. Seperti itu teh 5 juta cukup. Mun teu cukup ditambahan deui. Kurang kan? 10 juta. Ya, anak enggak. Anak tadi anak. Alhamdulillah. Ibu gak duit di mana? Sawasia dijual guys. Sial kan kawas kita. Juga bagus bener lah. Masya Allah kecolongan. Sama kos di pondok bae diudangkeun udang. Dah, sekarang. Siapa udangkeun aing boga dahar mau kenaon? Kotok, ya aing ngisi kotok. Ayo.
Harun aja so hahaha. Isuk-isuk teh nya nek maraban kotok-kotok aing ka mana? Tanggung jaharkeun peuting. Iya. Di pondok kokot kari itu aja eta. Berat santri teh batur kula henteu. Tapi babaturan teh seri bae cilok aya marah di pondok mah. Ngan paling ya awas ya boga kotok pencet deui ka itu. Entar cilok uman di pondok bari parinci kan ku babaturanana. Tapi jadi keindahan di pondok cilok aya dendam, cilok aya naon. Beas bebeas, aing kakar 10 poe sagantang aju beak-beak. Heran aing mah ka beas aing. Maknya di pondok aya pamalingan, heran. Horengan enggal masak beasnya na da ku babaturan. Geus kajawan, oh jijin nyoga dieun wae ya. Guys, no problem. Di hate mah awas, beas siap wae. Awas dia tuh. Tapi itu jadi keindahan we di pondok mah. Oh, dendam-dendaman kumaha-kumaha itu jadi seni na we geus perkara itu. Masyaallah. Boro-boro eta jadi pondok mah. Keur ngarokok itu nu di asbak. Semet ngalieu ke mana rokok? Ya kok ngalieu doang ke. Orangna di balik lawang keur kieu. Tadi pondok mah aing jatana tadi neundeun di dieu. Lumantar detengan ge lain naon mesti kena samak, mesti kena samping. Atau mun teu ieu mah naon karang-karangna angin ambeuk ja. Ieu suara aya ambeuk rokok. Jadi teh aku aing jeung biasa tengah. Dicokot bae ku jana atuh biasa ngarokok deui. Di pondok pokok kitu tah nikmat biasa. Mal bisa bupati kikituan, mal bisa jenggah. Mal bisa, tapi di pondok dunia pakai omongan doang. Nanaonan di mata santri dunia. Lu mantap gua nanaonan temeng teboga nanaonan ya. Baik kalamullah ya, diceritakeun masalah Yahudi jeung Nasrani. Kamari geus dicaritakeun ka bangkawarahan Yahudi. Di mana Yahudi berjanji ditulisna kitab Taurat di barang ke aya Kanjeng Nabi Muhammad muncul diutus nyana di panggeulaan imam. Etalah janji-janji Yahudi baheula khususna di Israel, umumna di sekitar. Can kacaritakeun ieu Nasrani, Kristen teh can kacaritakeun kumaha ieu Kristen. Pan Kristen teh nyaritakeun nahnu ansarullah. Sa Kristen teh kami mapan menolong-penolong Allah, pengagung-pengagung Allah. Sehingga kitab Injil ku kami ditalar, kitab Injil ku kami ditafsiran, kitab Injil ku kami teh dijabarkeun. Kami berjanji lantaran nahnu ansarullah. Kami mah penolong Allah, penolong agama Allah, penolong Rasul Allah, penolong penggede-penggede nu ngagerakeun kana sabilillah kalongsungan agama-agama Allah. Nasrani teh akos kitu ngomongna. Dicatat eta teh dina Injil, dilangsungkeun dina Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an aya nahnu ansarullah. Pandidituna teh ditungtung daya man ansari ilallah sahanu nulung ka Allah saeta teh nahnu ansarullah. Kami nulungan ka Allah nyana ngaku. Nyana menyatakan bahwa dirinya dia adalah pengagung Allah, penolong Rasul Allah, penolong kitab Allah, penolong agama Allah, pengagung jelema-jelema nu ngagungkeun kana ka agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu muncul Kangjeng Nabi nyana nu pangheulana inkar. Padahal dina Injil dicaritakeun janjinya mun aya Muhammad lantaran kami nyaho jasa urayan-urayan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kita iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nu sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad timimiti kulitna socana pangambungna cepina dan lain sebagainya karakterna sagalana cukup geus dipuat dina kitab Injil sebagaimana dipuatna dina kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi. Eta teh geus jelas eta aya Kanjeng Nabi kami siap iman jeung ngabantu semua kami nahnu ansarullah. Col Kanjeng Nabi nyana nu pangheulana ngahalangan dulur ulah sembarangan iman.
heula teliti heula kangjeng cek Nasrani buat Muhammad lain eta jeung jauh dina kitab Injil bakal aya Muhammad jauh tak mulai tah geus mulai tah ke ulah lamun nya mah aya Muhammad nabi akhir zaman meureun urang ya kaula nu sok macaan kitab Injil nganya bejakeun meureun ka anjeun bakal aya sifatan-sifatan dina ayana ge heula ulah waka heulanan dikumpulkeun ku nyana Injil coba disurtil ku nyana Injil nu aya nyaritakeun sifatan Kangjeng Nabi Muhammad dicoretan. Oh kabeh Injil dikumpulkan temenan dibaca nyieun deui Injil tahrif nu ulah aya Kangjeng Nabian ulah aya sifatan Kangjeng Nabi ulah aya urayan tita iman ka Kangjeng Nabi disebarkeun deui ku nyana tah dibaraca deui tah ieu Injil nu aslina mah Injil nu ituna ku nyana geus direkrut teu beunang keluar. Iyalah pagawean penginjil teh pas kitu padahal baheula nama nyana ngomongna nahnu ansarul Kangjeng Nabi teh di antara kamarane aya teh ieu anu hebat Injilna aya saha ini Surya dibacakan Injil kelas luar biasa ieu di luar kepala Injil teh Kangjeng Nabi anjeun sangaran abdi Ibnu Surya. Di mana belajar Injil di anu. Coba Kangjeng Nabi teh uraykeun tentang ayat anu pertalian jeung Muhammad hiji. Nu kadua pertalian jeung ayat rajam. Zina ranjam coba. Nyana ukak iku. Keke asa teu aya cek nyana teh. Teu aya tah mah nu nyaritakeun sifatan Muhammad teu aya. Nu nyaritakeun tentang ayat rajam mah teu aya. Teu aya tah dina Injil teh. Kangjeng Nabi ye ayat sekian ya halaman sekian dina Injil dibacakeun ku Kangjeng Nabi patali jeung Muhammad ulah Muhammad. Tah ieu ayatna dibacakeun dina kitab Injil. Ayat rajam eta teh halaman sekian. Nah, di luhur sekian ka handapna dibacakeun ku Kangjeng Nabi eta ayat rajam teh. Oh nya poho bahasa Indonesia teh poho. Kita Muhammad heran. Tuh belajar deui, tuh pernah ngaji di sana. Aku nya ka Injil aing heran cenah ka Muhammad. Sihir jago jasa. Pajar sihir. Bebejo nyono. Ulah sembarangan eta Muhammad. Apal Injil orang Muhammad mah. Kangjeng Nabi mah dibukakeun ku malaikat Jibril teh ieu Injil, patali jeung ayat dibaca ku Kangjeng Nabi. Ayo, halamanna dibuka plat, ieu anu patali jeung rajam. Urangnya lamun kitu mah pinternya. Atuh dibuka-bukakeun gitu tah. Masyaallah Gusti. Heran di Surya. Nah yalah turun ayat. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum wallahu a'lamu bil maradi wa aqanna misaqahum kami nyepot kana perjanjian terhadap Bani Israil yakni Yahudi minal ladzina qalu inna nasara tijlma anu ngararomong kami teh inna nasara teh tina nasru atawa baheula aya nu ngaran jelema ngaranna Nasron eta teh penginjil anu luar biasa atawa anu sesuai jeung ayat mana nu ansarullah nasara teh penolong Allah nu baheulana menyatakan pengagung jeung penolong tailah kami nyokot perjanjian jelema anu ngomongna inna nasara kami teh penolong Gusti Allah penolong Rasul Allah penolong kitab-kitab Allah taeta ku kami disukut coba kita nganyatakeun. Coba ayat nu patali jeung Muhammad. Coba ayat nu patali jeung Rajab. Coba ayat nu patali jeung berbagai masalah. Endahan panasu haram mimma dzukirubi. Nyana pohoan ditanyakeun ayat ranjam bae ge. Nyana pohoan ditanyakeun tentang sifatan Kangjeng Nabi.
Nyana poho padahal memang bener poho atau mau pohokeun awalna panasuhazam mimma zukiru bih. Bagian-bagian nu jadi tiwuruk ka dirina nu baheula geus nyatakeun nyana rek iman ka Kangjeng Nabi nyana ngajelaskeun tentang kaayaan Kangjeng Nabi ayat-ayat Injil dijelaskeun tapi ketika ditanya nyana teh poho nah ieu perjanjian nu baheula nyana deuk iman ka Kangjeng Nabi ternyata diudar berarti akur bae jeung Yahudi tangkorak Yahudi ge sarua kos itu tangkorak Nasrani ge sarua bae awas ya mun teu make tangkorak sarua horeganan tah Yahudi jeung Nasrani teh sapagodos dina pada ngabubar perjanjian nu baheula bakal iman ternyata embung-embungna pageula-geulana embung iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarua panasuhazam mimma zukiru bih nyana teh poho kana bagian anu jadi tiwul ka dirina fil Injil dina kitab Injil minal iman wa ghairihi di mana baheula teh nyana deuk iman ka Kangjeng Nabi wa naqadul mitsaq ngabubar perjanjian eta sumpah nyana deuk iman ka Kangjeng Nabi dibubar wa awraina bainahumul adawata wal baghdha aya leuwih Nasrani matibatan Yahudi kemudian leuwih naon ku kami cak Gusti Allah ditibakeun antara para Nasrani al-adawah wal baghdha ila yaumil kiamah percekcokan jeung permusuhan maka terjadilah sakta nu kuari aya perjanjian lama perjanjian baru nah kisahnya na sanggeus sabida kuari aya Protestan aya Katolik aya Kristen eta teh teu akur nu hiji jeung nu hiji deui cak Kristen ka Katolik kukur sia cak Katolik ka Protestan kukur sia cak Protestan ka Kristen kukur sia nah iyalah wa aghraina bainahumul adawata wal baghdha jadi Quran geus ngajelaskeun ayana Katolik ayana Protestan ayana Kristen eta teh timbul dari percekcokan nu teu sarua nyana teh terus percekcokan nu hiji ngupurkeun nyalakeun ka nu hiji deui terus datang ka ira eta ila yaumil ya ulah aneh terus nyana jeung nyana dia pacekcok nyana jeung nyana dia pacekcok terus Yahudi onam saya Yahudi tapi Protestan Katolik Kristen cekcok terus badut keperrukihin waqtila fi ahwaihim fakul firqatin tukaffirul ukhra hiji-hijina golongan ngufurkeun ka golongan anu sejen cek Gusti Allah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun lantaran moal eureun datang ka poe kiamat nyana nyelewengkeun agama nyana nyelewengkeun kebenaran geus kuari masing-masing Islam kembangkeun dakwahkeun Islam nyana terus bae ngadakwahkeun bahkan nyana pacekcok di antara nyana ge terus bae datang ka poe kiamat moal eureun Yahudi ngembangkeun Yahudi terus bae Nasrani ngembangkeun Nasrani dengan berbagai golongan atau Islam ge kembangkeun Islam nu asli ulah datang ka di ojok-ojok bejakeun Quran nu asli sementara Nasrani terus bae nyaritakeun Injilna Quran kok make teu meunang dicaritakeun nu aslina betapa ironi atuh deuk kumaha benerna bedakeun nu aslina masing-masing Yahudi Nasrani Islam ke kayahoana nama wa sawfa yunabbi'uhum bima kanu ngangkat Gusti Allah kaula bakal dibejakeun jaga di akhirat naon hukum jana dipigawe di alam dunia man dipigawe di alam dunia nyumputkeun sifatan Kangjeng Nabi naon deui tentang ayat-ayat raja naon deui jeung berbagai ayat-ayat deui bakal ditanya ku aing cak Gusti Allah narik ngarobah Yahudi kana Tauratna Nasrani ngarobah kana Injilna cak Gusti Allah siapa anjeun bae wahai para umat muslimin muslimat mukminin mukminat di mana bae baca kembangkeun bakal kayahoan di akhirat fasaufa yunabbi'uhum bima kanu naun fayjazihim alaih bakal dibalas merubah Taurat merubah Injil bakal dibalas ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
Geus 2000 urang main. Ulah hese-hese. Geus pengembangan Kristen. Lamun dincan mayoritas satu ulah. Model di urang dek gayakeun gereja ulah wae sebab di urang minor Kristen teh. Saeutik mayoritas di urang mah Islam. Teu kadengekeun aya Kristen, aya Yahudi di urang mah. Wayahna kokolot-kokolot gerak besi aya nu endeup supaya nyaman. Anak incu urang engke pikiran ku urang tuari bae geus kos kieu nyaritakeun Al-Qur'an jeung agama. Mun geus eueuh nu joak engke ka ditu sementara gereja sing jelegir. Da kumaha engke anak urang mah ya urang ka sorga, anak urang ka neraka sedih amat. Urang jeung anak urang ka sorga incu urang. Sedih amat sanajan hidayah mah nang ti Gusti Allah. Tapi perjuangan urang ye dalam rangka mempertahankan Islam. Atuh kadaanan batur mah perang, atuh urang mah lingkungan urang dibagusan. Gimana aneh biasa aya Ki Haji masih kena bisa disogok. Tanda tangan gereja. Masya Allah. Eta ulu Ki Haji dipotes ke abak. Bisa terus. Tokoh pancir jawara. Tapi tanda tangan. Ustad. Masih tanda tangan kena baik. Iya Allah. Tadi orang butuh tanda tangan. Sebab minoritas jana. Geus minta perlindungan mayoritas. Kumaha warga mengizinkan. Silakan warga mengizinkan. Ulah atuh batak laon sih. Sagede ustad mah ulah tanda tangan atuh. Sagede jawara maningan kene ngadu kotok sia jawara. Daripada tanda tangan gereja ngadu kotok apa nih? Kotek. Tereng main ngaranna kan. Tapi pan eta tanda tangan gereja mah berarti ridho nyana dengan pengembangan di luar Islam. Ridho ayana pengembangan agama di luar Islam murtad. Kieu kumaha deui tah. Wah, cak jawara berarti aing meunang ngadu kotok goblok lain. Ngabandingkeun aing. Jawara masuk salah bae, menang cek CG. Lain gitu ngabandingkeun. Ya Allah, ya Rabbi. Si ade, para kiai, para ustad, para tokoh, para jawara. Si ade, urang kudu boga wawasan, sanggeus paeh, sanggeus hirup aya paeh, sanggeus paeh urang bakal diproses. Hanas duit teh sabaraha? 1 juta, 2 juta, 10 mungkin gede 100 juta. Tapi di akhirat di neraka abadal abidin. Na'udzubillah min. Zalika min salamatkeun diri urang ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri maneh tina seuneu neraka. Jaga keluarga maneh tina seuneu neraka. Ulah ka neraka berjamaah. Na'udzubillah min. Zalika min zata ieu Yahudi terus bae nya mantap Israel moal eureun perang. Nasrani Vatikan di Romana bergerak terus bae. Sanajan nyana terus-terusan di kelompok jana ge terepeh pacekcok moal eureun ieulah ayatna cek Gusti Allah wa aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah moal eureun nyana pacekcok jeung nyana cacak-cacak nyana jeung nyana pacekcok atuh komo jeung Islam mah mantak dek diredakeun kana urang jeung Kristen moal bisa ieu ayat dah ila yaumil qiyamah. Moal jeung Yahudi moal bisa dek kukumaha ge geus sabaraha tokoh ti mimiti meme Arafat datang ke Arafat, datang ke Maut Arafat, datang ke Kuari dek na islahkeun Israel moal bisa tama. Ieulah fa aghraina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil kiamat datang ke kiamat Israel mah terus baik. Kurang lamun dibere kuari kitu loyal di aya loyalitas etik. Nama andai boro-boro di ditu atuh cacakan urang ge kuari ieu ideologi manggeus ideologi Yahudi. Tinggal nagarana doang anu encan jadi negara Yahudi. Ai jelema mah hampir kos Yahudi. Kuari di dieu kos Islam ge make kopiah segala rupa hebatnya sebagai samping anyar. Coba katuh keluar tas mingguan di dia. Calon data ya nek panu dipake. Coba iya teh. Kacamata hidung. Kapang teh jadi mah ngaji kamari teh ya. Dia teh mah murid aing. Ah, wah ini keluarkeun jadi murid mah kok gitu mah. Bohongan. Hayu coba eta gara-gara kata ideologi namanya ideologi Yahudi. Masya Allah. Perpolitikan geus pakai perpolitikan Yahudi, perekonomian geus pakai perekonomian Yahudi, perbudayaan geus pakai perbudayaan Yahudi. Tinggal nagarana doang
ieu teh keur dioyak-oyak dek dicaplok punyana. Jadi selalu untuk panti luhur nu mempertahankan Indonesia nunang karuhun urang, bapak kolot aki urang, uyut urang, baheula angkat senjata memperjuangkan Indonesia nyawa taruhanana, nu paeh di leuweung, nu paeh di gunung, nu paeh macam-macam, hayang merdeka supaya anak incu teh ngeunaheun hirup di Indonesia, merdeka kuari. Kadenge rekean triliun ngaleged saha rek oros. Coba eta anu boga tetesan perjuangan, jakabehan pan berjuang teh atuh. Tapi kan kulit kan ngeunaheun ku sorangan ngajak dikamahakeun ieu negeri Indonesia teh baheula anu geus urang sepakat, kurang dibangun, tapi ternyata diruntuhkeun anak ku urang keneh. Nah, mantap geus saya kuari mah urang bangun awak urang melalui bangunan Al-Qur'anul Karim. Geus ulah luak liat dua deulekeun sejen urang bae kuari mah kokohkeun iman kurang, Islam kurang, amal urang moal kebel urang bakal menuju Allah paeh ngaranna, geus paeh tanggung jawab masing-masing. Nyaritakeun tentang Kristen yang Yahudi moal repeh ila yaumil kiamah. Lain haju kudu diantep nyana nyerang mah terus urang lawan paeh surga. Tinggal sakitu doang tah. Aya selaman teh nyerang pas urang dia biasa bae, tenang-tenang bae. Nyana nyerang, surang deui golok asah. Wari kan aya di tarang hau asah deui ge mah. Perang make golok tarang hau. Gua cenah kieu deuk di mana menang. Sadu nyaho, geus perang mah kurang dicabut teh hiber sorangan. Yeuh. Atuh teh nyaho, bae urang kuari ge Allah dibere gerak atuh kabeh ge la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ali nu boga daya jeung nu boga kakuatan Allah tinggal yakinna doang urang mah. Mentak ngaji Quran, bahas urang, pake ku urang, timbul urang yakin ka Allah. Mun urang geus timbul yakin ka Allah, ieu urang lempang di kota ge tenang bae. Asa nu urang asa urang jeung Allah mah. Geus lahir teh isin ka jelema naon. Eta kesakedeung deui di Indonesia ge bakal aya ye MUI ngainstruksikeun tidak boleh ke kota pakai sarung. Teu kagok ieu MUI ya. Jadi engke mah lamun ka kota teu beunang make samping. Masyaallah. Ieu MUI datang ka kos itu tah. Ulah kaget, geus dibejar tuh pula ti heula ieu. Bakal 10 ka karak 5, jadi 5 deui salah sahijina teu meunang ka kota make samping. Asana engke mah HS ge teu beunang make samping. Kudu make cangcut kabehan. Tarolol berenangan ieu tah. Gitu badak ulah kaget. Perbedaan-perbedaan geus di planning kunyana. Urang dek dirobahkeun tapi di Indonesia betul mudah. Teu babari sebab naon? Di Arab aya Kangjeng Nabi jeung para sahabat. Di Mesir aya para mazahib, aya mazhab aya Imam Syafi'i. Komo di Iran jeung di Irak mah sanajan Syiah ge anu ka urang gemborna tapipan di ditu teh tah loba sahabat-sahabat tetesanana. Di urang mah eueuh sahabat, eueuh tabiin aya para wali-wali Allah Subhanahu tak hudangkeun deui si Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin, tulang hudang. Aya naon? Ieu kacau ya. Di Banten ya, di Tangerang kumaha? Tangerang mah akur. Hudangkeun teh lain jelemana, ideologi kewalianna hudangkeun. Wali sanga di ditu hudangkeun di Sesari Pidayatul hudang. Hudang janjana mah teu maot, lain kudu jelemana ngawujud. Atuh pake ilmu kawalianna mantak naon. Mun caramah ulah yang dibayar, eta make aturan wali Allah Subhanahu. Magahan ngaji ulah make yang dibayar sagala lupa. Lamun muludan ulah yang berkah. Eta ngaranna make aturan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun di pemerintahan make lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aman di negara. Mana tuh lillahi ta'ala anak mari boro-boro pamarentah kiai lagi disesen lillahi ta'ala ngan ai kiai mah masih kebe aya sanajan teh 100% 50%. Contohna aya emang kumaha kitu ge nyaho ngariung berkatan leutik jasa berkatan kiai teh kurang perhatikan ikhlas teh ngan haju kieu geus sakieu meureun libereuna ku Allah pan bagus eta ngaranna bagus jeung ke mun ngariung deui ka ditu daek mangke bae itu. Ya, dengar yang ini, tempat ayah berarti tak. Meski kemarin bagiannya dari Allah, 50% ayah ngaranan. Tuh, iya sejasa ya. Udah kan wali.
ilmu-ilmu wali hudangkeun deui di urang teh coba Sesari Hidayatullah boga ilmu naon datang ka mana coba nyana saperkerjangna dina kaikhlasanana coba Sunan Kalijaga hudangkeun deui Sunan Ampel hudangkeun deui tadi urang teh asal ret rusak hararudang wali dek tolak tilu jadi hiji bae ge wali hudang geura asal geus gagerem bae oi hudang di jurutan coba teh ngopi bareng hudang wali itu Masya Allah agetan nyana ta sia lain geungeunah nunutan udah wali Masya Allah aya salat menang diterjemahkeun pakai bahasa Indonesia wali hudang nanya ka Gus bagaimana itu ya kagak apa-apa Gus itu bisaan bae salat pakai bahasa Indonesia ini bapak pakai bahasa Jawa juga ya enggak apa-apa salat pakai bahasa Jawa Benar Allahu Akbar. Sedaya puji kagungan Allah kang mengerana seluruh alam kabeh. Ijore amatnya. Jak di sini ngomong apa sih, Ra? Iki baca Fatihah mah. Nah, sudah ngobrol. Jadi di urang mah teu babari di Indonesia nu ngapuka pangeran aya nu ngaku nabi aya anu salat tapi tetep bae eta teh keur ngecek coba ulama datang ka mana hudangna ya kuali mah kurang teu bendu ulama kamu gen teu bendu ulama ka pada dasarna kabeh ge meunang Gusti Allah kabeh ge Allah teh al-muharrik wal musakin endek ngecek ka kiai kekuatan kiai datang ka mana coba janu jara dimui deh loba kiai-kiai salaf ternyata kiai dah kulantaran geus kecekok kata dina kiai salaf ge oh anu tuturkeun bae cek nya lain tuturkeun kepada teh salaf ih nya ge ngarah di cenah sabar di emang dibere duitna entong anu sok dibere motor doang bere motor geus robah ya tapi tak kiai-kiai anu masih keneh eueuh patula patali jeung organisasi eueuh patula patali jeung politik ye hareudang imang ngadengena kiai lembur we kiai lembur aju bae aing ngadengena aja hareudang eta naon eta ideologi wali keur hudang asal geus hiji bae awas wali mah awas teu kudu kaluar Syekh Syarif Hidayatullah mah ajaran Syekh Syarif Hidayatullah masih ngumalandang keneh di Indonesia sing hade wanieun jasa belum gereja wanieun jasa boro-boro belum gereja belum desa ge wanieun kakarak desa istana ge dibeulem siapeun di Indonesia mah kamari kakarak kuburan hiji hudang bae ge sabaraha bae kita nyumpriuk eta teh wali hudang ngaranna wali hudang oh naon sia cek wali teh eta atuh pae nu kuarican balik gaya kene duaan deui eta kakar kagerem doang datang ka istana SBY eta gerak Allah teh pas kitu kakarak hiji encan teh Syarif Hidayatullah wow di Banten lamun Syarif Hidayat teh Maulana Hasanuddin hudang ujianana kucar kacir bangsa sincek maka bae kocar kacir ulang, mantak sih ada. Berjaya Hasanuddin di situ hudang sih ada. Tewak, besi ngamuk. Wali teh kos gitu. Bari bakal ngehefe. Masya Allah. Ulah dikira kamari di Irak. Eta non kadang-kadang si Abdul Qadir hudang. Emang kumaha gitu eta. Wah, wape acak-acakan jelema. Udang ideologina, udang ajaranana. Masya Allah diadukan Sunni diadukan jeung Syiah. Sunni diadukan jeung kelompok-kelompok Islam. Tenang baik. Kalem baik datang ka kuari di Irak kuari. Masya Allah. Hayangan jasa perang jeung Amerika. Eta naon eta? Ideologi wali udang. Ajaran wali udang. Atau di Indonesia, lain seetik wali. Di urang mah rumah jasa. Di urang mah wali. Di Banten, jara di wali kabeh. Ya Allah. Itu udah si Hade deh pokoknya mah. Si Hade. Bab di urang mah asal ngecak kiai na. Baju. Biasanya kayak itu tahu. Kita kata, ayo serang. Iya, misalnya mau ditanya, itu nyerang. Nyawa kuma kiai baik. Reformasi. Serang. Cokotan tipis. Di Indonesia mah geus jauh naon bukan.
Mun istana minta dijagaan, nah ieu hartina asal geus hararudang bae. Awas. Di urang teh aya wali sanga. Oh, wari ajaranna masih kene. Masih kene. Urang sok dihaolan bae. Tak Tanjung Priuk bae ke Tanjung Priuk eta sakitu hudang teng baja pararit. Pararit teng maja. Teu bisa kikituan tanaon eta. Teu bisa. Eta kakara hudang doang nya encan batu-batu aja. Detektif percaya sih ade. Kalau hukum Al-Qur'an awas bae sebab geus aya Bukhari, geus aya Muslim, geus aya tafsir, ku ari teu akur jeung Bukhari jeung Muslim jeung tafsir, awas wali hudang bahaya. Bahaya. Masyaallah kakar gerentes-gerentes doang kiai ngomong, "Ieu urang kiblat ka mana ya?" Tenang heula, tiditu ngomong kiblat, kula ka Bandung ngomong kiblat. Wah, ieu apa serang bae moe, geus naromong kos kitu. Keolah, pan moe na tetangga urang. Oh nya, oh kita almai, lana bisa obrolan baik lana. Kayak gini, na bilut iya kajian gue kumaha ge. Ih, gak sasa sudang baik ya. Sekarang obrol doang kiai jeung kiai. Kumaha urang, wah. Serang baik. Serang teh aku ada. An mun diserang atuh pan kitu rumo di dulur urang. Waktu di mana diputak dah tuh ki uding dan dulur urang. Mainnya diserang, dibolong, nyana ada di kamanakeun, di sate. Antepkeun bae lah, eta mah nya mah keur kalimpudan ku hawa nafsuna, kege balik deui ka Al-Qur'an. Ula-ulana naon aya dua kiai. Geus minta hampura ka kula. Duh, kamari mah cenah kula make hawa nafsu bae kiai cenah ngadenge kiai teh gerget bae tapi barang kula kuari mah cenah ieu ngadenge kiai teh ngeunah malah itu saralah teh. Ayeuna saya dua anu careurik. Geus dua anta. Dan kuari manggis lah kuang kia bae cenah. Ya tu lain kuang kiai. Salamat tetep bae salahkeun teh cenah kamari mah kudu bereket cenah ka kiai teh. Masana kapula ngebentoan bae. Kula ditanya, eta keur ieu teh anu mantap kitu kunaon sok dibere ku wali kota cenah teh. Aja kuari mah, kuari teu dibere entek greget. Ya. Ayo kira mun dibere deui, cumang ge bae tadi. Insyaallah itu berarti duit Covid itu teh halangan karena bener. Halangan karena Rasulullah. Apa kurang duit Covid itu. Sebab eta teh tadi asal dibere bae. Cau. Wa sawfa yunabbuhum bima kanu yasna'un. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna wallahu a'lam.